Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu disarang pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng di urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jejara carios Jawarati Gunung Halimun. Atanapi si bedog rombangnya. Irongeng teh karangan Mang Nyali rasok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kandongeng emang di mana we aya namugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinderangan batin dilalancarkeun sakarupinanya tong hila pirojong ditaroelan tombol sukrep. Atuh mangoge nganunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados sejang kolong ting kena waktos urang sami-sami dangukeun di kumaterasna ieu carita Jawarati Gunung Halimun si bedog rombang. Sok kaparayun sadayana. Sileu Nyai basa nempo anak buah loba anu jadi korban lantaran sabda anu sakitu pohara luar biasana. Nyel atuh amek sileu Nyai teh kentak we ngokang bediana di lempeng kapalabah sabda dikeker-keker rek di bedil. Kurang ajar tak kudu sagancang di podaran dari Bangkaluk teh. Dasar si sabda edan. Anak buah aing rupa-rupa tingkal lepak kayak bakal lojor. Rasakeun sia sabda. Cedor bedilna teh geus dibekaskeun pelor pating cariut nyasar awak sabda. Caturikeun sabda anu harita keur nyang hareupan di urang musuna. Sakilat basa ngadenge aya nu pating cariut rek nyasar kana awakna. Gentak ngajewang leungeun salah saurang musuna anu rek narajang gep beunang dicekel. Geus kitu mah eta musuhna teh laju we dipakeun tameng nadah datang na pelor puguhe atuh. Pelor anu pating cariut teh keuna ka eta anak buahna sileu Nyai koak. Muka temak tengah koak buru rubuh mandi getih. Sileu Nyai teh beuki nafsu tetela geuning tembakan teh kalakakeun ka anak buahna. Cedor badina teh dibekaskeun deui sababaraha kali. Kiwari mah eta dua urang anak buahna anu masih keneh tarung jeung sabda teh. Duanan teh sarua we jadi korban dijadikeun tameng pikeun ada datangna pelor. Jadol teh kurang ajar sabda teh licik. Anak buah aing dijadikeun tameng. Kayak kieu mah kudu ditaraga langsung si koitak ajar teh tah. Kudu sagancang di kojoran. Sileu Nyai sadar kana kayaan. Sok sanajan manehna ngabekas-bekaskeun bedilna arek nyasar sabda. Tang tuwe cenah nu bakal jadi korban det tajalian di anak buahna. Sabda teh bisa pisan dina nadah datangna pelor. Jeung deui jiga anu ngahaja we kawas anu nangtang kaeta sileu Nyai sina turun langsung we adu hareupan corelat gajleng akhirna mah. Sileu Nyai jadi aleh geleng nyebrut narajang ka sabda. Tadah sia sabda aing pilawaneun sia mah deuleu. Itu teh bare nyabatkeun bedog narek nigas kana beung. Sabda teh cileureun bedog sileu Nyai teh ditakis ku si rompang trang. Bedog sileu Nyai teh nepikeun ka potong atuh manis sapat. Sileu Nyai mani ngaranjuk kaget. Lian ti bedogna potong karasa leungeunna ge mani komper atuh sakedapan guru molok. Ngan bae basa suku sabda arek ngajajak kana dadana. Sileu Nyai teh sadar laju ngagajreng ka tukang. Kunaon sia kalah ka ngagajreng ka tukang. Kaget merenya eta bedog teh nepikeun ka sapat potong ku bedog aing. Montong mah ka sombong sia sabda. Sanajan aing lemor teh nya ka pakarang. Tapi leungeun aing leuwih ampuh batan pakarang leuh. Asok urang teruskeun ieu tarung kurang ajar. Seak sileu Nyai teh nyebrut tina rajang kiwari manggeushan teu make pakarang. Lemor we ngandalkeun kakuatan leungeun jeung sukuna. Mireungeuh musuna kiwari manggeus lemor. Bedog teh ku sabda teh diasupkeun deui we kana warangkana.
Geus kitu mah ngareng kene kemasang jurus pikeun mapak panarajang sileu Nyai. Curelat sileu Nyai narajang leungeun jeung suku nabut buat ngincer-ngincer anggota badan anu lemah. Tapi lain oge sabda atuh. Basa minereungeuh panarajang musuh anu rek ngincer-ngincer kalamahan dina awakna. Sabda gentak nadah jeung nyingkan eta panarajang. Plos geduk. Tenggelan sileu Nyai teh dipendung ku peureup sabda. Dua peureup tadi adu nepikeun ka ngaparaduga tuh. Balukar dua bentrokan leungeun anu geus dieusi ku tanaga jero. Jareg-jeg duana pating jareg-jeg karorong ka tukang. Tapi teu lila sabada mancuhkeun deui kuda-kudana mah duana teh pating galajeneng deui. Silih banding silih piting. Monar si sabda. Sok sia. Hup, iya. Hiu ceprot tenggelan sileu Nyai teh kena pisan kana dada sabda. Tapi sabda ge hamanehna gentak males narajang. Ceprot tenggelan sabda kena sarua kana caream sileu Nyai. Ngan bae sabda mending ranjuk kaget teh lah. Eta sileu Nyai teh awakna wadal. Wadukan teu nepikeun ka ngacengkang atuh kangaranan beunang caream. Sedengkeun sabda anu kabeunangan lebah dadan. Tarasa ku sabda dadan teh mani nyeri. Mani nyengir nahan ka nyeri. Napasna karasa eungap. Tetela sileu Nyai teh waduk geuningan. Tinggalan aing eueuh hartina. Tetela tinggalan sia teh sabda piye deuleuh. Asok bisi aya tinggalan leuwih ampuh batan bieu. Bisi boga ajian anu mati sok geura bijilkeun. Sanajan sia ngeterukeun sakabeh pangarti jeung pangabisa. Moal aya hartina euy. Hihihihi. Kunaon sia kalakang ulang sabda. Karasa tinggalan aing kuring can rumah saka tetereleh jajaten. Asok urang teruskeun ieu tarung teh. Hade sabda. Tada kurang ajar. Iya. Sileu Nyai miheulaan dina rajang kiwari mah beuki percaya diri. Lamun dirina teh bakal mampu ngarubuhkeun sabda. Sabda anu sadar kana kayaan tetela geuning sileu Nyai teh boga ilmu kawadukan. Manehna teh gentak musirikeun kakuatan tenaga jeron. Anu dipalar bisa nembus kakuatan waduk musuhna. Basa panarajang sileu Nyai beunang ditada ku sabda. Keduk yes. Sacurelat sabda manehna teh males narajang. Tenggelan teh keuna deui kana sasaran. Jebrod beureub sabda nenggal kana dada sileu Nyai. Ngan bae sileu Nyai teh kiwari mah kalah kaseringan gagak. Jiga anu teu karasaeun naon-naon. Asok sabda. Gerapeakeun euy. Sabda anu masih keneh panasaran. Ajoy ngajolat ngasupkeun di panarajangna. Yuk jebrod tenggelan jeung tajongan nenggal pisan kana awak sileu Nyai. Tapi sok sanajan sabda nyobaan sababaraha kali ngasupkeun panarajangna teh geuning eueuh pangaruhna. Sileu Nyai teh bener-bener wadal. Geus ngaronjatkeun kakuatan wadukna. Sabada sabda ngasupkeun panarajangna. Kiwari mah sileu Nyai manehna teh males narajang. Beureub katuhunan nyewu kerek nyasar kana careham. Dampal suku katuhunan geus tagi-tagi arek ngajajak kana iga. Sabda teu cileureun. Ajoe mana teh nadah panarajang beureub musuh teh ditepak plak. Geup digelang leungeunna beunang dicekel. Maksud sabda mah arek ditongtak we. Dibedol desa kalikeun arek dipapageun ku tuhur atawa dibandingkeun. Ngan oroka aya memeh leungeun sileu Nyai beunang dibedol. Sukuna teh geus milih heulaan narajang arek ngajajek kana iga burung. Kapaksa tuh. Digelang leungeun sileu Nyai teh dilepaskeun bari sabda teh ngagajleng ka tukang plos. Dampal suku katuhu sileu Nyai teh ukur ngajajak tempat kosong. Tapi sileu Nyai jiga anu hanteu mere seunghapan. Laju henyak narajang ngetrukeun jurus-jurus ampun anu dipalar bisa sagancang nangarubuhkeun sabda. Atuh sabda ge kapaksa kudu ngimbangan panarajang musuh. Cucurelatan di antara tinggilan jeung tajongan sileu Nyai. Anu beuki dieu teh beuki karang jeung ngabahayakeun, tapi kangaranan nu tarung teh saimbang. Tenggelan sabda pangaruhna naon-naon pikeun sileu Nyai. Sedengkeun ari tenggelan sileu Nyai mah karasa ku sabda.
ngajadikeun sababaraha kali sabda teh ngabangkieung ka tukang. Kabeunangan ku tenggelan sileu Nyai. Hiuk das ceprot bangkieung. Sabda sumengir nahan ka nyeri tina juru bibirna teh geus ngalei getih anu masih keneh seger. Nempo kayaan sabda anu geus ripuh. Ugoe atuh pikeun sileu Nyai mani bunga. Moali dari oge sabda teh bakal rubuh dina kayaan ajal binasa. Sakedeung deui sia bakal koit deuleu sabda. Ayeuna mah geura sambat inung anu-anung, geura sambat bapa anu ngayuga, geura tungkul kana jukut, geura tanggah kana sadapan euy. Rasakeun tenggelan ampu aing deuh. Seak kajeleng hiuk. Beureub sileu Nyai teh ngayuk manibang baraan arek ngarubuhkeun sabda. Sabda gancang sadara kana kayaan laju ngacorelat tingkahan eta panarajang plos bari sakilat. Sabda teh ngalugas bedogna si rompang kiwari manggeus dipake narajang. Kapaksa sabda teh kudu ngaluarkeun si rompang lantaran musuhna teh waduk boga ilmu kawadukan anu luar biasa. Dipalar eta si rompang teh bakal bisa nembus ilmu kawadukan sileu Nyai. Basa sabda geus ngalugas bedogna. Bari jeung disabatekeun ka sileu Nyai. Sileu Nyai manehna ngarasa yakin kana ilmu kawadukanana. Najan cenah sabda ngagunakeun bedogna eta bedog teh moal rek teurak. Ngan bae basa seseukeut bedog geus rek keuna kana sasaran. Sileu Nyai sadar teh eta bedog teh lain bedog samanea. Karasa geteran kakuatan teh jika nu rek nembus ilmu wadukna. Gentak atuh ngakiwar ngan orokaya lair teuing. Seret! Uleungeun sileu Nyai teh beunang kasabat kutung-tung bedog si rompang. Sileu Nyai maneh ngaraju kaget atuh lantaran karasa uleungeunna teh raheut seseukeut bedog teh bisa nembus kakuatan wadukna. Sileu Nyai jadi reuas kareureunnakeun lamun seuk tadi manehna tagen we hanteu nyingkahan eta sabatan bedog. Tangtu we cenah bakal parna badukarana. Bisa-bisa leungeunna teh bakal sapat we buntung ku si rompang. Anjir, teteh eta bedog rompang teh bisa nembus kekuatan waduk aing. Ceuk sileu Nyai maneh ngaranjuk kaget sabalikna sabda kiwari mangarasa regreg lantaran bedogna teh si rompang bisa nembus kawadukan musuhna. Engke mah lain ukur raheut teh, tapi leungeun sia teh bakal buntung. Eta kokon sok dipake jahat teh geus sakuruna kudu dibuntungkeun. Kurang ajar. Ulah waka ngarasa gede hati sabda. Sapira sia teh bisa nurih puleung aing. Sanajan sia nyekel bedog, aing mah moal arek keok deuleu. Ceuk sileu Nyai nutupan kayan hatena nu sanyana mah. Maneh teh rada gimir atuh nyang hareupan sabda ari ngagunakeun bedog si rompang mah. Kulantaran jelas-jelas eta bedog teh lain bedog samanehna. Kekuatan kawadukan bisa ditembus. Kunaon kalak ngaulang? Rasakeun ayeuna mah bagian aing sia kurang ajar. Gajeleng seak. War si rompang teh mani muih jiga kolecer. Bugoe atuh sileu Nyai teh jadi saber. Tapi sapiraku cenah lamun mundur mah gentak manehna teh ngimbangan penerajang sabda. Jojorelatan nyingkahan sabatan bedog. Ngan orokaya eta bedog teh pohara luar biasana. Awak sabda teh jiga aya nu mawa we. Bedog teh tika nu nutur-nutur musuhna. Ngudag ka mana wae sileu Nyai ngajorelat. Seret! Kiwari matungtung bedog teh ngagores kana tonggong sileu Nyai. Ugu we atuh sileu Nyai teh mani reuwaseun. Bari jeung sumengir nahan ka nyeri. Anjir, karasa sia kurang ajar. Sakedeung deui awak sia bakal direncah deuleu. Licik sia. Licik. Aing mah kapan lewor teu mawa pakarang. Sia ngagunakeun bedog deuleu. Lamun aing teu ngagunakeun bedog, tangtu aing bakal teter lejejaten. Lantaran sia teh geus ngagunakeun ilmu kawadukan. Ayeuna mah aing anu unggul. Sok, rek kumaha sia? Sileu Nyai jadi palaur ayeuna mah henteu wani gagawah. Ngan bae ari kudu mundur mah atuh kelahanan wangkaning dilalajoanan ku anak buana. Seak gajeleng sileu Nyai teh kiwari miheulan narajang. Sileu Nyai anu narajang ngagunakeun jurus pamungkasna anu dipiharep eta sabda teh bisa dirubuhkeun.
Tapi sabda anu nyekel si Rompang jika anu kasurupan. Kayan sabda beuki garang, kacepetan gerakna jadi pohara luar biasa. Lian ti bisa nyingkahan penerajang si Renyai. Sabda bisa malesna rajang, si Rompang teh kiwari geus disabatkeun dewe. Seret! Dada si Renyai teh beunang kasabat ku si Rompang. Buria getih maninga burial. Baju kampretna kiwari mah cibereg ku getih. Si Renyai bener-bener geus sabaer atuh ningali si Rompang nu sakitu hebatna. Laju we menelangtukeun sikapna. Kudu sagancang nawi ngejat ninggalkeun eta patempatan keur mah. Mireungeuh anak buahna nu loba anu jadi korban. Teu saeutik anu geus beunang katemak ku tentara anu nyara rumput. Barang bang atuh si Renyai teh kabur ninggalkeun eta patempatan bari ngomanok anak buahna kabur, cenah kabur mundur. Atuh anak buahna teh laju he naluturkeun ngan orokaya sabdahan teu cicingeun. Laju ngagajeleng atuh nguwak ngawik ngamuk. Anak buahna eta si Renyai teh dihadang. Teu saeutik anu pating jarengkang pating jarungkel. Pating golepak dina kayaan geus tatu kabeunangan kasabat ku si Rompang. Malah teu saeutik anu geus ngemasing pati tungak kenaing perlaya ajal binasa. Gerombolan teh pating koceak. Samalah kadengeun surat tembakan di tentara. Jedor. Nu keur lalumbatan teh loba anu pating galabru. Bah Tasim jeung si Jotang anu sarua we kabur. Duana teh ngaranapan kejadian anu handeri piharep keur nincak di apes da eta we. Aya pelor anu nyasar kana suku Bah Tasim. Kukuhe atuh Bah Tasim teh nebikeun ka ingkud-ingkudan tapi maksakeun ngejat numpat ninggalkeun eta batembatan. Sedengkeun ari si Jotang kaburu kahadang ku sabda. Si Jotang sanya nama geus teu wani ari kudu nyang hareupan sabda ngadua kalian mah. Geus sabaer nempo wasen sabda teh, tapi kapaksa we kudu dising hareupan. Lantaran daek teu daek, sabda kiwari teh geus aya di hareupeunana. Moal bisa lumpat iwal teh kudu cara dilawan. Seak kajeleng. Si Jotang nyabatkeun bedogna, tang ditakis ku si Rompang. Bedog teh nepikeun ka potong we sabat. Reka mana sia? Montong kabur deuleuh. Aduh, ampun. Si Jotang sewak laju unur-unuran, hanteu ieu sadar lamun satukeun teh aya gawir. Kurawi cengkang, kurobas. Rag-rag kana gawir, cedak. Sirana teh neunggar kana batu nu aya di eta nabeun gawir. Si Jotang ngagerobanjang. Geus kitu mah jempe, gawasna bae eta si Jotang geus ajal binasa we kangaranheun. Sirahna teh ditotok kana batu anu kacida tarikna. Sabda ukur merhatikeun we ka hanapeun gawir teu sangka cenah. Eta si Jotang teh bakal tikurawi rag-rag dana gawir. Barang red kageromalan anu liana teh geus jarawuh kalalabur. Atuh sakedapan mah sabda teh ukur merhatikeun we nitenan kasabudeureun eta patempatan. Katempo layon mani pabaladak, pating galoler mani getih. Hate sabda baluas ari ningali kanyataan sarupa kitu mah. Astagfirullahaladzim. Aing teh teu niat ngabinasa. Tapi kapan kangaranan ieu teh perang, silih alapati begalan nyawa. Lamun aing teu maehan, pasti aing anu bakal dipaehan. Nya kangaranan perang mah tinang tu bakal aya korban. Sabot sabda keur meratikeun layon anu pating galoler guru tahak anu datang teh Yalianti sersan Somantri ditaluturkeun ku 7 urang anak buahna. Geus kalabur kabeh. Teteh geuning urang anu unggul sabda. Bener-bener. Teteh lamun teh luar biasa. Teu sangka urang bisa ngungkulan gerombolan anu sakitu lobana. Ituna teh bari nepakan tak-tak sabda. Alhamdulillah Pak, urang aya dina kaunggulan. Wengi ieu urang kengeng penang tayungan ti mantena. Bener pisan. Lantaran ayeuna mah geus aman. Eta gerombolan teh geus bisa diungkulan. Haju we. Urang sagancangna mulang di kalembur. Keun we. Mula sara layon gerombolan mah engke wae isukan. Muhun sae Pak, mangga. Atuh geus kitu mah tentara jeung sabda teh marulang dewe kalembur. Teu kacaturkeun di jalanan geus sarepi kanu dituju.
Puguwe atuh kadatangan teh dibagiakeun ku tentara anu duaan. Basa ngadenge lamun gerombolan teh geus bisa diungkulan. Pihak tentara anu unggul puguwe atuh eta dua tentara anu nalana Kopral Ajat jeung Kopral Sani teh Mani Bunga. Hebat Pak, bener-bener luar biasa. Sok sanaos urang mung sakedik tiasa ngungkulan gerombolan anu sakitu seurna. Bener, luar biasa. Ieu kabeh teh mangrupa jasana sabda anu geus boga taktik anu jitu. Pun kitu diboga kawani anu luar biasa. Inyana anu geus maju ngawak-ngawik musuh nepikeun kaloba gerombolan anu jadi korban. Malahan mah jadugna lu kabur hanteu mampu pikeun ngungkulan ieu sabda. Iya Pak, hebat luar biasa. Perkara anu mustahil tetela. Tetela geuning laksana urang teh unggul. Geus sakuduna urang muji syukur ka Allah Ta'ala anu parantosang tayungan urang sadaya. Pun kitu deui, urang teh kudu mere penghargaan anu saluhurna ka sabda anu gede jasana pisan ngabantu tentara. Kitu cenah eta teh seresan somantri teh atuh sabda teh pada muji we malahan pada ngahargaan. Tapi sabda manajan di alam dipuji ku eta tentara teh henteu kumalungkung asa haing. Tetep we manehna mah handap asor DPDP teu waleh nama we. Kuring mah teu bisa nanaon. Ieu sadaya teh kersani nu makawasa diparengkeun we panginten. Kuring teh kedah tiasa ngabantos bapa-bapa tentara dinanggoning marangan eta gerombolan. Kapanan urang teh kedah sadar. Salaku manusia mah teu daya teu upaya usik malik estuning kersaning pangeran. Urang teu lepas tina kudrat irodatna Allah Ta'ala. Ku kituna hayu ayeuna mah urang sami-sami muji syukur. Cek sabda. Puguwe atuh pikeun eta tentara teh. Kabeh ge mani ngarasa simpati kana kapribadian sabda. Peuting eta sok sanajan kayaan lembur teh kapan sugung geus ditinggalkeun ku pangeusina nu ngarungsi. Tapi ari di markas mah rame we. Kabeh ge suka seuri lantaran teteh lah tentara teh geus unggul. Teu karasa atuh waktu teh kiwari geus maju ka janari. Ayeuna mah geus waktuna urang teh reureuh. Kapan isukan teh urang teh kudu parang gawe. Eta layon nu aya di sisi leuweung teh kudu dipulasara sakumaha mistina. Anya Pak, ieu panon geus capal. Geus kudu direureuhkeun. Da ayeuna mah urang teh geus aman. Gerombolan geus kelapur. Semuhun saya nama ayeuna mah urang leureuh wae. Kapan enjing teh urang teh bakal barang damel. Nya ayeuna mah haji urang ngereureuhkeun urang sarekeun ngan bae tetep nu ngajaga mah kudu aya. Kukituna wayahna maneh euy. Kulantaran kapan maneh mah hanteu miru ka pangperangan ukur caricing di ieu lemur. Wayahna maneh anu kudu ngajaga nepikeun ka isuk. Deuk sersan somantri marentakeun ka Kopral Ajat jeung Kopral Sani pikeun ngajaga we cenah keamanan lantaran eta nu duaan kapan hanteu miru perang. Atuh teu kung sirilah sersan somantri saparakan Japon kitu di sabda teh kiwari manggeus tilem we. Dina alam impian sarena teh tibrana keur dipepende ku sora babence dipirik ku sora jangkrik. Nu sare teh beuki tibrawe atuh teu karasa. Wanci peuting geus kaganti ku wanci beurang. Kira-kira wanci haneut moyan kaya lembur teh geus rame. Teteh lah geuning nu ngungsi ge geus dueu col dararatang. Basa nyaho lamun tentara teh geus hasil ngungkulan gerombolan. Sakabeh urang lembur teh kaasup para inoong Mani Bunga. Bunga teteh lah geuning cenah tentara teh bisa ngungkulan era gerombolan. Ngan bae basa dijelaskeun ku sasan somantri. Ieu kaunggulan teh cenah jasana sabda. Puguwe atuh kijat mika mah mani reueus. Kaunggulan tentara teh dilepas tina jasana sabda. Lamun seuk eueuh sabda mah tentara geus mamampu pikeun ngungkulan eta gerombolan anu jumlahna teh aya kana 10na. Tapi ku taktik jeung kawani sabda anu wani nguak-ngawik eta gerombolan tentara di aya dina kaunggulan. Ku kituna ayeuna mah hayu we urang ngajujuk ka sisi leuweung, urang mulasara layon gerombolan sakumistina. Sumuhun Bapak, manggakeun. Berkawis mulasara layon gerombolan matang tos. Nya urang dieu tangtos bakal ngiring ngabantos. Ngan bae nya teh nyangki. Teteh lajang sabda teh
Gaduh kawani anu kacida luar biasa na. Nya sasaat naruh ke nyawa atuh. Nya telepat. Sabda memang benar-benar toh pati jiwa raga ngabelaan urang dia. Kapan eta mah tos janten kewajiban atuh Pak. Tos ayo ayeuna mah urang saenggana kasih sileuweung. Eta layon gorombolan teh kedah saenggana di Pulasara. Atuh gancangna carita. Tentara di balaturan kurang lembur ngalabring arinit kasih sileuweung. Barang tepi kasih sieun leuweung urang lembur teh atuh meniohkeun tetela geuning ka tempo. Layon mani pabalatak pating galoler mata ketir. Teu loba catur laju we eta layon di Pulasara we dikurabekeun sakomah mistina ngan bae teu ilahar. Lantaran disaomahkeun we. Dari kuruh hiji nyieun kuburan matang tuwe cenah bakal riweuh. Eta kurumbolan teh sakitu lobana. Sabada beres Mulasara ngurebekeun layon mah. Tentara jeung urang lembur teh baradik deui ka lembur Ciparai heubeul. Keur mah waktosna parantos teh nya kapan euleuh mitra. Waktosna parantos teh nya kapan nya cageula urang teh jejar carita jawara ti Gunung Halimun dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun tina sadaya paratosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.